Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana, mudah-mudahan aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna nya berhubung abdi teh ayeuna teh nuju terinspirasi ku Teteh Haryati Tati. Tah nembe abdi tos nyuhunkeun izin bahwasannya cerita beliau ku abdi bade di candak di YouTube abdi gitu tah. Panginten ayeuna teh 2 dinten bade menjelang bulan Ramadan ya sasih puasa, tah mangga wilujeng ngadangukeun ieu abdi caritaan barudak zaman kapungkur kitunya kumaha tah urang yang hareupan bulan puasa teh sakitu ramena, sakitu bahagiana, sakitu asikna zaman kapungkur teh. Mangga wilujeng ngadangukeun. Judulna Baheula Mah. Baheula mah mun isuk puasa teh sorena barudak ngaleut nguriling lembur bari nakolan bedug nu tadi angir ngadak-ngadak kudu diangir warung maremaan kudu meuli sampo hiji-hijina teh merek Tanco cenah zaman harita teh bubuk cenah sanes caingnya juga ayeuna jadi si sampona teh bubuk peutingna di masjid pinuh ku nerek salat taraweh kolot budak pada daratang ka masjid biasa we budak mah ngadon hareureuy nini jeung aki-aki purah nyarekana teh masjid teh teu loba jiga ayeuna unggal lembur aya tapi pinuh-pinuh wae kudu ngadon ngaji oge salat berjamaah sanajan lain bulan puasa ge kabeneran di lembur kuring mah aya masjid tapi sok diajak taraweh keliling ku guru ngaji ka masjid lembur sejen barudak sakola mah sok ngadagoan nepi ka rengse maca doa jeung niat puasa da boga tugas kudu boga tanda tangan imam. Tiap sahur barudak sing gorowok nakolan kohkol ngahudangkeun bari marawa obor can loba nu masang listrik harita mah ngan di masjid mah geus aya nu boga radio mah sok nyaretela radio bari sahur teh meh haneuteun carang keneh nu boga TV. Tong boro radio jam dinding oge kuring mah teu boga matak waktu sahur jeung imsak teh ngandelkeun sora hatom atawa bewara di masjid. Beres sahur kuring jeung babaturan sok ngalabring ka masjid ngadon salat subuh. Pinuh masjid teh subuh-subuh ge beres salat subuh ngadengekeun kuliah subuh ti Pak Ustad. Tara lila ulah subuh teh kuliah subuh teh paling saparapat jam bisi nundutan lila-lila teuing mah meureun. Kuring sabatur-batur tara langsung barali mukena disimpen di masjid tuluy ngabring ngadon jalan-jalan ke alun-alun lumayan jauh ti lembur kuring ke alun-alun teh tapi ku ngabring bari ngobrol gogonjakan mah teu karasa. Di jalan parat nepi ke alun-alun pinuh ku ngadon jaralan jalan lalempang we harita mah teu loba motor atawa kendaraan sejen jiga ayeuna kira-kira nepi ka lembur deui teh jam 7 atawa jam 8 isuk bari teu poho nyimpang heula ka masjid nyokot mukena da masjid baheula mah tara dikunci nepi ka imah tuluy we ngaguher sare hudang-hudang tempo lohor tuluy mandi salat ge ka masjid. Inget poe minggu harita teh balik ti masjid
Sobat kuring teh Rida jeung Tita ngajak lari ke alun-alun, setelan calana training, kaos jeung sapatu, unggal pasang krok jeung jelema ngadon sik sarengeh pas keur jongjon lari di jalan tiluan. Hareupeun jalma loba gogorowokan teh aya pemuda ngomong, "Ang, urang keur diajar rupat euy, balik-balik beak tah sate komah cenah." Rida ngaliek bari weh pok ngomong, "Kumaha aing weh hayang-hayang mah turutan." Puguh Rida mah rada galak. Sanggeus dipikir-pikir nya atuh da bulan puasa make jeung lari sagala. Harita di jalan ngan kuring tiluan weh nu lari teh nu sejen mah ngar ukur jalan-jalan biasa. Aya-aya wae nya pemirsa cenah saur si teteh. Bulan puasa zaman harita mah sakola pere, sabulan leuwih saminggu tas lebaran karek asup deui. Matak sok diganti ku pasantren kilat anu waktuna rata-rata ti jam 8 nepi ka lohor. Ngaji poe biasa mah ba'da magrib, ari bulan puasa mah sok dipindahkeun jadi ba'da asar. Bari hitung-hitung ngabuburit balik ngaji kira-kira jam 5 sok dituluykeun jalan-jalan di jalan rame nu ngabuburit. Mojang jajaka oge barudak leutik aya balikna sok meuli kolak candil toge tauco atawa kerupuk mie ceos. Eta kadaharan ciri khas di bulan puasa da di deket Masjid Lembur Kuring sok loba nu daragang nagog. Teu saeutik nu diiderkeun ge kitu jeung kitu unggal poe teh nepi karek lebaran. Mun malam takbiran di masjid pinuh kolot budak aya ngumandangkeun kalimat takbir. Kuring mah nepi ka sok kasarean di masjid mun malam takbiran teh kira-kira jam 12 peuting nu kasarean sok diharudangkeun tuluy dibaragi sangu wudu. Geus kitu mah nuluykeun deui takbiran nepi ka waktu subuh. Can nu takbir keliling di jalan sok rame di mimitian ti jam 8 peuting nepi ka subuhnakeun. Marake mobil kol buntung dulagna ditaekeun kana mobil. Pasar kacida ramena kuno dagang obralan indung kuring ge mun rek mang meulikeun baju lebaran teh keur budak-budakna sok ngadagoan malam takbiran. Pan loba obralan jeung duit nage karek boga ongkoh pamere tinu zakat fitrah. Bada asar duit zakat fitrah sok dibagikeun ka warga nu teu mampu. Pisa minggueun deui rek lebaran lembur teh rame jeung haneuteun puguh nu garawe di kota aya marudi. Poe lebaranna silih anjangan jeung menta hampura sabulan mah teu karasa. Sabulan mah karasa keneh hawa lebaran teh harita mah beda jeung ayeuna poe kadua geus teu aya, teu asa lebaran. Meunang saminggu mah pasar jempling taya nu dagang, mun geus lebaran teh malah aya toko jeung jongko nu nepi sabulan campleng teu muka. Ayeuna mah poe kadua ge geus daragang deui loba pangabutuhna ku zaman ayeuna mah meureun. Waas mangsa kuring harita keur leutik teh kumaha tah cing pangalaman pemirsa. Heug atuh dongengkeun nya sim kuring hoyong apal. Tah eta nya caritana teteh Haryati Tati kapungkurnya menjelang Ramadan, menjelang puasa sareng pengalaman zaman kapungkur mah barudak puasa teh kumaha kitu nya dugi ka lebaranana saatos lebaran oge kapungkur rame teu aya tandinganana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.